Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahun salam buah dukuh, ya nu ngajawab salam siga nu geus tunduh. Dahun salam tangkal sawit, nu ngajawab salam sing loba duit. Duit teh wae amin oke. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadza jam'ana insyaallah jam'an mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairu khalqillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala allatil mukammalati wa rahmatil munazzalah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walah ay wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wasari'u maghfiratin min rabbikum wa jannah. Al-ayah etsamimil ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal hikmatal isra wal mi'raj ta'limu li ummati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil kahatur dipayun kersa pemandu waktu penata acara nu puji sim kuring dipihormat sahibul awqat. Urang doakeun mudah-mudahan nyana sing tambi-tambi kaberkahan di Allah Subhanahu wa taala. Hadratil mukarramin para alimil ulama warasatul anbiya. Sadayana para tokoh agama, para kiai, para ajengan, para santri wal santriyah haji dan hajah nu puji sim kuring dipihormat. Wabi khusus anu mulia guru urang sadayana pangarsa Bapak Kiai Nurdi. Oke teh kalampungan kakersana Bapak Kiai Deden Khudori nu puji sim kuring dipihormat. Teh kalampungan kakersana pangarsa Bapak Kiai Haji Dede Syihabuddin nu puji sim kuring dipihormat. Oke teh kalangkungan para tokoh agama sadaya nu hadirna peuting ayeuna hampura bisi teu kasebut namina tanpa ngurangan rasa hormat jisim kuring. Mudah-mudahan selsi dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para tu pamarentah, Bapak RT sadayana nu hadir dina wengi ayeuna bil khusus Pak RT Udin, oge Bapak RW Idit, oge teh kalangkungan Bapak Kades nu kurang daroakeun mudah-mudahan sadayana pamimpin urang dina raragang ngahiyag dayang olah kana nagara sing marenang taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Utamina segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabiuna Muhammad. Warga besar ana ngaran masjidina oh eta di mana hana eta Masjid Jami Ar-Rahman Kampung Cisalak Desa Cirende yang begitu luar biasa. Para panitia berjuang untuk mensukseskan acara. Urang doakeun perjuangan sing dijadikeun ladang amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Utamina sim kuring ngaturkeun nuhun laksa ketika bingahan asa berat nanggung berat cuhun berat narimakeunana ningai nu hadir sakieu lobana alhamdulillah. Dugi kangalatkeun keuing ngabandalet sorak-soraknya tampinang Gusti. Ieu orang kampung Cisalak Cirinde anu hadir peuting ayeuna mudah-mudahan sing pararanjang umurna. Cirinde apa Cirende? Paling angkat molotot ini kah? Kan salah sakit mayemanya. Moyuhan atau yang ngaji bagian sesya.
jam 11 lewat 10 menit panitia mah janji ke aing naik jam 10 karena aing datang jam 10 oleh aing naik jam 11 dikarenakan besti aku guys telat yaitu Ustadz Romli jadi mah nama 2 panggung Haji Salman 2 panggung aing mah sapanggungnya hasilnya kududuan entahnya apa udah mau kumaha deui kahoyong para panitia saurnanya alhamdulillah saya dengan beliau sangatlah besti jadi aku mengerti mau ngambek ceguing teh siapa Korina Haji Salman jeung Ki Ombi dua anak eta mah fans uing eta mah jadi saya mah resep memang saya ge senang ngadengikeun Kori empo aing tadi live streaming sarawer Kori mah apa nama aing mun tadi sore sakedeung aing bodo amat lah tanggung jawab menyawer ke adil ka Kori mereka aing teu awas dah doakeun ku wing kenu nyawer wing sing panjang umur amin betul nyawer mah teu tanggung jawab aing bodo amat saya senang karena Al-Quran itu berkah rahmat kan gitu cek ulama sairanana Al-Quran kalamullah unzila ala Muhammad wa qira'atuhu ibadatun wa sami'ahu rahmatun. Al-Quran kalam Allah diturunkan ke Nabi Muhammad macana jadi ibadah ngadengikeunana bakal menang rahmah. Alhamdulillah. Jadi Al-Quran itu dibaca oleh yang membaca dia bernilai ibadah. Kita nggak baca tapi mendengarkan dengan ikhlas dengan seksama eta insyaallah orang bakal menang rahmat. Alhamdulillah. Apalagi dibaca oleh ahli-ahli Al-Quran yang begitu luar biasa, juara-juara terbaik, masya juara internasional, juara nasional, oskulaya juara dunia akhirat aing mah pokona mah masya Allah. Maka ngadengikeun Qori nepi ka subuh ge betah beda jeung ngadengikeun ceramah sajam ge cangkel ceramah mah leuwih ti sajam lembur hitunganna itu ceramah kata kula teleponan bae ai kula mah tidak pernah 2 panggung kalau Qori mah wajar nggak apa-apa kalau Qori mah itu jamaah kula mah tara teleponan bae jeung Kang Kiai Deden Kiai nanti naik jam 10 atau setengah 11 siap 86 saya datang jam 10 insya atunya ACB kula mangkat di Bogor jam 8 atuh ngalibot heula aing jeung budak alhamdulillah nepi ka dieu teh ternyata cenah Kiai kedap deui Ki Ombi oke telepon deui di mana guys tahu kudu cenah Kiai aing di jalan tol keneh naik buruk coba cek aing teh uguh ge kahalangan buruk na putruk gede tapi daget betah ngadenge suara genama betah kan masing-masing punya ciri khas yang begitu luar biasa. Kang Haji Salman nada itu tidak banget tinggi tapi luar biasa cengkokna Haji Salman teh pokoknya mah namanya Haji Salman geus hayang dahar deh pulang mohon maaf tapi sebaik bagusnya para Qori Kang Haji Salman ataupun Ki Ombi maaf tanpa bantuan tukang sound system yang tidak profesional moal bakal genah kadenge mantap. Paling utama doakeun tukang salon singkat surga salona gotong ku dia kaditu pan tukang salon teh profesional kalau lagi Qori dipake efek make eho mun keur ceramah leungit pan apalagi kan Kang Haji Salman masuk biasa mainkeun mik lamun Ki Ombi biasa mainkeun ti koro eta sabab Ki Ombi keur ngidamna ceuk indungna baheula cenah eta ngidamna teh soang jadi kuat kencang suarana. Mun Haji Salman mah main dinamik Haji Salman ya والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
Haji Salman kan aing corowokan dari Salman beramat. Masya lamun ki ombe eta apalagi kurang mun kadedengikeun ki ombe eta mung geus al-khiroman. Nadat fikal rusul kiram al-kiram nadat fikal rusul kiram al-kiram nadat fikal rusul kiram ombe al-kiram Masya, tapi dia sudah berjanji pada diriku, maka saya menitip kepada panitia incer Ki Ombi. Dia berjanji pada diriku, dia akan menunggu aku sampai nanti terselesai beres. Alhamdulillah. Lakan Ki Ombi sing panjang umurna. Penting batur geus maot kieu dia mah hirup terus. Masya Allah. Orang doakan mudah-mudahan setiap huruf yang beliau baca mendapatkan rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siap terus ya ngaji, siap sampai jam 1 siap jam 1. Pokoknya kalau sampai jam 1 panitia tanggung jawab. Ini saya ceramah paling lama, datang tanggal 8 balik tanggal 9. 2 poe aing ceramah di dia urusan. Nah, jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan oleh masyarakat kampung Cisalak, Desa Cirende, Kecamatan Solear. Alhamdulillah dina Rajab 3 Kecamatan Solear masuk jadwal. Alhamdulillah. Yang bingung mah bingung ya cari ngaji naon nu penting mah mangkat we. Geus mangkat mah ngaji rek kumaha ge nu penting balik meunang amal ibadah. Sama amplop ae pikiranna. Amal ibadah kan bade itu tina amal ibadah biasana sok meunang kabunga ku panitia sok dibere doana. Astagfirullah, eta pikiran kana duit bahayanya. Jamaah dimuliakeun ku Allah sesuai judul panitia, melalui Isra Mi'raj mari kita tingkatkan iman dan takwa ka Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Ya teh di mana-mana orang mah datang ka rojab-rojaban, datang ka mulut-mulut dan teu aya sanes. Intina mah urang ngahirup-hirup pikeun tujuan ngamuliakeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon sababna ieu teh pangubar hate parab mana sabab urang manusia, maka dina judul lagi tingkatkeun iman takwa ka Allah. Nah kudu tingkatkeun sabab iman manusia mah teu anceg-panceg, iman manusia mah berobah-obah yazidu wa yanqusu. Kadang-kadang eta iman nambahan, kadang-kadang eta iman ngurangan. Dumasarkan hal ini dengan adanya peringatan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan keimanan katakwaan urang ditingkatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Isra Mi'raj adalah kejadian begitu luar biasa agungna para jamaah sadayana. Namun ieu Isra Mi'raj kejadian tidak akan pernah terjadi lamun eueuh penyebab biasa memehna. Sabab Allah geus ngadawukeun dina Al-Qur'an, "Wa likulli syai'in sababa." Dari setiap sesuatu itu ada penyebabna. Kunaon? Masyarakat kampung Cisalak, masyarakat Cirende, dina peuting ayeuna nu jauh daek ngajugjug, nu anggang daek dararatang, manu deukeut tadi kana daek ngarareut, dararai kumpul di tempat anu disiapkeun ku para panitia dina peuting ayeuna. Kunaon atuhku, kunaon ibu bapak diuk di tempat ieu poe ayeuna? Jawabanna kusabab aya pangajian Isra Mi'raj. Jajar isukan peuting diuk di dieu daek tamuan. Pas nu edan sok jajar isukan. Nago geus sorangan di dieu tukang son eueuh pangunggus di ruang. Tuh jamaah sadaya. Begitupun baginda Rasul. Kenapa Rasul di Isra Mi'rajkeun? Seueur penyebabna. Di antarana
sakau ulama mah aya perdebatan antara dua makhluk Allah nu ngaranna ardun jeung sama. Maksudna perdebatan antara bumi jeung langit. Di mana eta langit para jamaah sadayana jeung bumi pakeukeukeukeuh ngaku pahebat-hebat. Cek bumi teh ka langit nyarita langit coba urang paadu-adu utama da cek kaulama ana khairu minka, aku ini lebih baik daripada engkau wahai langit. Naon alasanana maneh ngaku leuwih alus wahai bumi? Atuh cek eta bumi teh nyebutkeun di kaulama aya gunung-gunung aya laut-lautan yang begitu indah saat dipandang. Apa kata langit? I can be better from you. Anjay, karti tante eta aing ge sarua teu ngarti eta. Apa kata langit? Aku pun lebih baik daripada engkau wahai bumi. Naon alasan maneh? Naon hujah maneh ngajadikeun maneh ngaku leuwih hebat tibatan kaula wahai eta bumi, wahai eta langit? Kumaha cek langit? Di kaula oge aya bentang-bentang, aya bulan-bulan, bahkan aya matahari anu senantiasa menyinari ka bumi. Lamun eueuh bentang bulan matahari atuh ceudem be di dunia teh, atuh poek be di dunia teh, tanpa adanya sesuatu yang ada pada diriku, bumi moal ayana naona dibandingkeun jeung kaula mah. Rek ngahujah kumaha deui? Keindahan bulan itu suka dipake jang ngagoda seorang wanita, bener teu Bu? Sugan aya di dia pamuda nu keur resep ka awewe ngagoda ku barang bumi da sugan hei neng, ada apa bang? Cantikmu seperti batu koral atau bejat banget ah gitu. Tapi henteu ngagodana ge ka bulan. Danauti wa qad khilna kikal badri ajmala fadhallat wadi fi hawaki mudallila doneng gening tenyana gelis liru bulan purnama jadi buah di hati anami dedeh kabina-bina. Tuh jamaah eta diibaratkeun ge jeung naon? Jeung bulan, diibaratkeun seperti bulan yang bulan purnama, kacida caangna, kacida endahna. Anak itu sahebat-hebatna bumi tetep we lamun dibandingkeun jeung langit moal meunang bumi ngalawan langit. Kumaha cek bumi teu bisa narima? Hei langit, ana khairu minka, aku lebih baik daripada engkau. Naon maneh bumi maka jeung aku lebih hebat tibatan kaula? Cek bumi teh di kaula mah aya Baitullah, tempat ngiblatna kabeh umat beragama muslim. Kabeh eta tempat ngiblatna umat beragama muslim nyatana ka Baitullah. Ibu hayang ka ditu jarah ka Mekah hayang? Geus daftar can? Geus naik mawa. Daftar heul, doakeun si loba rezeki jang nabung namin. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Ai ka Mekah mah nasib nu kudu diikhtiaran. Lamun teu nabung, teu ikhtiar atuh moal berang. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan mampukan orang yang terpanggil. Insya mun bener jelema terpanggil, dia akan berusaha untuk menabung untuk bisa jalan ke tanah suci Mekah ka Madinah. Nabung ce, titipkeun heula ka dieu ka Pak Kiai, ka Kakang Kiai Deden titipkeun. Daftar taburoh tabungan umroh 1 juta heula DP pertama. Kadituna unggal poe nabung sapoe 200.000. Duit di mana Kiai 200.000? Atunya atuh teu boga 200.000 mah 100.000 sapoe, insyaallah satahun berangkat. Mau 100.000 sapoe satahun kurang lebih 36 juta geus mah hijeung jajan-jajan. Tuh nya lain Kiai 100.000 mah gede teh duit di mana? Kula gajina ge 85. Gocap atuh. Lamun gocap bara tahun ang 2 tahun berangkat sapoe gocap tong pre. Atuh pan eueuh jang dahar sabareh 20.000 20.000. Sapoe ka 20.000 nabung 3 tahun berangkat umroh insya Allah 20.000 ceban sapoe ceban bara tahun 5 tahun ceban di mana eueuh ceban ge goceng sia hayo alasan wae ka Mekah teh goceng-goceng aja. Lamun goceng sabaraha tahun Kiai 8 tahun harap mangkat
kajian daripada hajian 28 tahun nungguan anak. Maaf, haji itu man istato'a ilahi sabila, dalam artian ilahi sabila iya aina mah lain saukur bekalna tapi waktuna ece umur aina 60 tahun kakarak nabung jang hajian moal kata umur 80 tahun hirup keneh moal tuh geus teu pede kan hirup oge bener teu maka umroh sok daripada teu mangkat teuing insya wah cenah kieu umroh merek 200 pagi moal jadi haji dan ajan kan maka hajian oge lah sok hayang disebut haji eta mah hanya penghormatan saja disebut syukur teu disebut atuh da lain tujuan nu penting mah mabrur jeung mak insya sok goceng 8 tahun kalau goceng ge 2000 saya nabung 2000 berapa tahun 12 tahun kalau mah oh kene 2000 1000 1000 berapa tahun 15 tahun nu penting mama mangka iya ibu kuing mah mere siloka gambaran nabung eta kumaha cepetna berangkat teh kumaha gede nabung lamun ibaratna ka Bogor ieu panitia ka Balogor alhamdulillah keur ka Bogor make mobil pribadi sabaraha jam 2 jam itu geus paling lambat namun keur lancar 2 jam make mobil pribadi lamun make pesawat amun make helikopter 2 jam moal ka 2 namun make helikopter paling dia 15 menit atau 20 menit ka Bogor geus nyampe ka stadion Pakansari di yang mendaratna sok geuraanan eta ibaratna kieu Kang ka Mekah nabung sapoe 100.000 sarua jeung ka Bogor make helikopter nepi 20 men macan mun gocap sarua jeung ka Bogor make mobil pribadi nepi ngan 2 namun 20.000 sarua jeung ka Bogor kana motor ngajan deket oge kana motor mah teu bisa jalan tol maka jarakna nu talina 2 jam bisa jadi 3 macan lamun barat tadi 20.000 sarua jeung ka Bogor ngecer nepi moal nepi tapi mau secepat mobil pribadi karena ngecer mah nungguan panumpang heul macan lamun nabungna 10.000 ka Mekah sarua jeung ka Bogor lamun 10.000 nabungna ibarat kurang ka Bogor maaf ibu berangkatna make sepeda nepi moal nepi bara jam 6 jam atau 7 jam cenah kumaha mun goceng nepi moal nepi goceng mah ibaratna ka Bogor lempang nepi kan sore mangkat isuk nepi sore sampai bisa 12 jam sampai 20 jam kumaha ieu mah cenah lamun nabungna sapoe 1.000 kumaha ka Bogor mah ibaratna ka Bogor ngesot nepi moal ih Jawa nepi moal napi segala moal ngan barapoe bisa sapoe bisa 2 poe tapi jangan pernah mengecilkan takdirna Allah ece ka Mekah ibaratna kitu jelema anu nabung sapoena 100.000 ka Mekah make pesawat dalam artian tereh waktuna ieu jelema nu ngesot ka Bogor arek niat teh mah pulang ngesot lila moal lila tapi keur ngesot di jalan kapangi Pak RW kana motor amana Bu ka Bogor sarua kami ka Bogor hayu milu jeung kami tereh moal tereh maksudna syariat urang mah usaha nu nangtukeun mah Gusti orang dia sing ngerasakan nikmat langsung sujud hadapan Ka'bah amin ya Allah ya Robbal tidak ada yang tidak bisa menangis di hadapan Ka'bah cerik kabeh ajan Tangerang jawarana luar biasa laki-laki tanang jagat sakti manggulang manggulin tota sebuah jadi kuit kati sukma kandangnya dewa gagah orang Tangerang uga gagah-gagana kumisa sedih galangan eta kumaha bibir namun eta kumisa di galangan tapi anggar bae di Mekah mewek Tangerang oge ya berangkat kamaritan bulan Sapar berangkat aya orang Tangerang tah orang daerah Citiga Raksa eta turun tina hotel geus lomba ieu kuat Kang kuat Kang kuat kunaon teu kuat suku katinjak ieu bukan teu kuat sedih aing mah kiai aya naon bah Masjidil Haram nu mana di hareup gening kabana leungit aya di jero leungit ka mana uing hayang nanya kiai nanya naon bah ari tangkal korma deukeut Ka'bah aya kene apa heueuh di baheula oge bubuh aya aya bah ai pernah ka dieu pernah da eueuh
ya banyak di mana pernah kali can pernah atau geningnya di imah gambar sajadah ngomongan lain Masya Allah cek langit teh gitu aya bulan aya matahari cek bumi aya Ka'bah tempat sujud yang harapna ngiblatna orang muslim salam dun cek langit teh eleh geler eta cek langit di kami oge aya Baitul Makmur tempat tawafna para malaikat atuh eta cek langit bumi rek boga naon deui da kabeh di langit oge aya akhirna singkatna cerita bumi nyodorkeun nabi anu mulia Kanjeng Nabi Muhammad langit heguae maneh rek sombong di luhur aya malaikat anu tararawab heguae di luhur aya Baitul Makmur di luhur aya langit aya naon aya matahari aya bulan aya bentang ngan uing mah ngabejaan maneh langit moal bisa ngerehkeun kula mah sabab di kula ieu di bumi aya manusia anu paling mulia anu bahkan ayana langit ayana matahari ayana bulan ayana bintang eta kusabab wasilah ayana anjeunna saha Kanjeng Nabi Muhammad laulaka lama falaktul aflak jikalau aku tidak menciptakan engkau wahai Muhammad maka aku tidak akan pernah menciptakan dunia beserta isina berarti ayana langit ayana Baitul Makmur ayana makhluk-makhluk nusajen eta kusabab ayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ya Nabi laka syafa tadi mah bagian si Obi langsung ditepak imah tepaget dia tebudak hadroh musuh aing kabeh beuting ayeuna mah langsung mah colong Allahumma buak langsung aing mah gos lantang ti koro aing ih malah lahir takol sia kitu lah ya Rasulullah ya Nabi laka syafa wa ghadana wa nabi ya Rasulullah Oh
la 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 ya habibana laka syafaat ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka syafaat wa hazal Nabi ya Nabi Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka syafaat wa hadal Nabi ya Nabi. Para jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan daripada sedikit riwayat tentang penyebab daripada di Isra Mi'rajkeun baginda Nabi Muhammad bisa ningkatkan keimanan orang ke Allah Subhanahu wa taala serta ketakwaanana. Timbullah pertanyaan, kira-kira na orang geus tadi di tanggal hiji Rajab keneh ngayakeun hadir Rajaban ka mana-mana geus tancan urang jadi jelema nu takwa. Geus tancan insya atuh lawakan nyebut encan buah-buah geus. Jamaah samana emang ada takwa teh naon ang definisina imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi nyatana ngalaksanakeun sadaya parentah Allah ngajauhan larangan Gusti Allah. Ada asang geus angwing mah ngalaksanakeun parentah Allah jeung ngajauhanana. Apakah kita sudah bisa disebut orang yang bertakwa? Wallahu alam. Karena ketakwaan itu bukan penilaian manusia. Ketakwaan itu hanya hak progresif Allah nu mere ke setiap manusia. Anu memang cek Allah pantas jadi jelema nu takwa munggu Allah Subhanahu. Jadi teu bisa dinilai takwa apakah si ang peda make gamis, make sorban, make peci eta disebut jelema takwa. Lain cantang tu naon sababna? Ieu mah gamis baju dinas. Kadang geuning mobil dibuka hareudah. Maaf, ini mah baju dinas, aing mah di mobil tara make gamis harareud, bayeung, pararan, ranas, salinang geus deukeut kana masjid 10 menit kana acara kalah ganti baju kitu. Entah pernah pula kejadian ngaji daerah Cianjur, buka di baju dibuka, biasanya make jaket, dia make lepis, anjay. Eta lewat ka puncak sisi jalan, wow kebaji. Eta awewe dah, masya Allah. Harayu kana mobil aing. Bapak berhenti, Pak berhenti. Cai naon? Ya aku begal awewe gitu. Atuh we nurunkeun kaca we hungkul, bisi batur butuh pertolongan. Set kaca turun. Ngolo silahna kos lauk cupang. Bapak mau? Naon-naon. Cek driver we TKD Kang Uncak. Naon isi. Naon cicatna atau ai bisi pangarana oge dari ciri nama memang dina pakaian rada terbuka buru-buru aing make gamis jeung sorban jeung peci eta langsung mundur saleng ka eraeun. Mohon maaf Pak, saya takut salah. Bapak Kiai ya? Iya saya Kiai, kenapa? Ya udah buat Kiai mah gratis. Allahu Akbar cerai. Hampir turun di dinya eta. Untungnya aya driver nahan hate aing. Jadi lima pakaian dinas dasar berpakaian manu penting marapi bersih suci nutupan aurat. Lantas mana yang sebut jelema takwa? Wallahu alam. Ngan Allah geus mere cirina, tinggal urang nyilik diri ngaraga praga ukur badan sakujur ulah loba teh ukur batur. Geus ta encan urang jelema takwa lain batur nu nganilai tapi diri urang jeung Allah nu uninga urang geus takwa apa teu acan. Ngan Allah mere kisi-kisina cirina. Mana ciri jelema takwa? Ku Allah digambarkeun dina Al-Qur'an. Hiji, alladzina yunfikuna fis sarra Artosa wallahu alam bil murad. Mereka lah alladzina jalma-jalma yunfikuna anu daek ngainfaqkeun harta bandana bisarra'i nalika kelaluasa buncir leuit loba duit tur kutah gede dunya bro dipantau bro di jurung aleuy di tengah imah gedong nasi grong hadiah mong resep limong digigir garasi mesi di tukang kolam renang di hareup patah manu coro-coro caina herang jadi jelema beunghar ulas
som, lamun beunghar kudu som. Sobar. Sombong ini nu bahasa kiri sombong tuh jamaah muyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelema anu takwa boga ciri. Mana cirina? Dalam keadaan sarro, dalam keadaan doro, dia tetap menginfakkan harta bendana. Bahkan dina mi'rajna Kanjeng Nabi, para jamaah nu ku Allah mulyakeun eta Kanjeng Nabi ditinggalikeun ku Gusti Allah aya golongan manusia anu ngaurkeun satu kali benih pepelakan barang diaurkeun eta pepelakan langsung jadi harita kene beres jadi langsung bisa dipanen harita kene beres dipanen langsung jadi tanpa dipelak dipanen deui jadi deui dipanen jadi deui gede gening panitia ka aing oge bager ki ombi mana deui hayu rek mah ditungguan ku aing anu mana deuh geuning masyaallah nuhun aya Bang Kemed aya Bang Kemed anu mana Bang Kemed nuhun ya saha kasep masyaallah yes apanya imun disawarkeun nepi ka subuh jadi aing nuhun sadayananya pada macan dihaleangan rek dihaleangan ku kitu nya aya Bang Kemed ieu aya Bos Uweng Bos Uweng Bos Uweng pokona maju Bos Uweng geura balik nyongkot Uweng gitu aya Bos Agung wow amazing dina ngaran ge Bos Agung geura nyiapkeun namun teu boga heula anu ngijib lah ka RT Udin Masya Allah nuhun Kang Masya Allah eta orang-orang yang akan panjang umur tadi sabab aing geus ngadoa anu nyawer sing panjang teu nyawer teu tanggung jawab sakitu we urusanana ieu Masya jadi jelema takwa teh aya dina cirina lain dina rupana mana cirina yumfikuna fisarrati wadoro menginfakkan hartanya di kala sedang punya ataupun tak punya keur boga ataupun teu boga laluasa ataupun keur sempit tadi kukulan nyantokeun ternyata keur perjalanan mi'raj Allah ningalikeun ka Nabi aya jelema anu keur ngaurkeun satu kali benih pepelakan barang diaurkeun langsung jadi harita keneh dipelakeun tanpa melak jadi deui dipanen deui jadi deui dipanen jadi deui saha itu Jibril mun bahasa kita bayi nama man haulai wahai Jibril siapa contoh mereka manusia seperti kos kumaha Jibril kumaha al mujahiduna fi sabilillah mereka orang yang mau berjihad di jalan Gusti tak ieu cirina orang dia bisa sukses mengadakan acara peringatan Isonil kenapa karena ada perjuangan jihad harta daripada para dermawan nu hadir penting ayeuna daripada donatur yang mendukung dengan harta bandana insya apa pengorbanan para dermawan donatur anu sedekah kana penting acara ayeuna insyaallah ieu acara bakal jadi saksi hirupna bakal tambih kaberkahan di Allah Subhanahu wa taala amin sabab cek Allah na Al-Qur'an majaa bil hasanati falahu asyru amsalha artos wallahu alam bil murad man sing saja maja anu geus ngadatangkeun geus ngaluarkeun eta siman bil hasanati kana hiji kahadean palahu maka tetep pikeun manusia yang mengeluarkan satu kebaikan naon asru amsalia 10 balasan misir perkara kaluarkeunana insyaallah berapapun nominal yang dikeluarkan untuk mensukseskan acara ieu ulah hayang nanya rojaban nanyakeun pengajian alus ta goreng maka ia pengorbanan orang dia bakal dibalas berlipat ganda karena kebaikan akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda alhamdulillah maka jalma anu takwa macirina tadi kisarro wadoro dia akan berbuat baik namun dina kahirupan sapopoe teu ngaruh arek kurang kaayaan keur boga aya kaayaan keur teu boga aya jelema anu takwa mah biasa dia akan ridho akan ketentuan ti Allah bakal sabar lamun dicoba ku Allah bakal syukur lamun nikmat menang nikmati Gusti maka eta ciri jelema nu takwa hirupna teh biasa we teu ngaruh arek keur boga teu boga tetep ibadah lamun dina rumah tangga maka salaki salaki boga teu boga biasa we enggak punya suamiku dan lagi punya pun suamiku lain tibalik banyak uang abangku sayang tak punya uang abangku ten kahade itu bukan takwa dalam rumah tangga
Tapi ieu mah wajah-wajah sarolehah tarakwa dina rumah tanggana ge ieu. Masya bagerna tong usum-usuman. Ayeuna mah takwa marek salaki gableug duit biasa weh. Lima orang mana yang gitu bagerna teh kumaha usum. Tanggal muda baru manja. Biasa habis gajian, nyapukeun imah ge ngagoda. Hanya dia Yadi salah geus Yadi ngaranna meureun. Hanya dia yang ada di antara jantung, tempat kuman, tempat nyarin, tempat curahan hati yang damai. Pokoknya masih palen eleh gua. Kalau si palen kedua nu kayak di Asia orang Tangerang. Masya entah apa, bagaikan kayu habis dimakan api, api curi, api cembur, api kerinduan yang oh anjay. Bujir karena lagu mah nyaho wae. Masya giliran menanggung bulan duit tinggal saeutik nyapukeun ge leureuh. Sorga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan, duit yang aku nantikan, langsak yang aku dapatkan. Komo akhir bulan tanggal kolot lain gajian melalui PHK ada demo wae atuh riuh di mati molor dan naik karena darah tinggi pamajikan teh ngapukeun ieu mah ge ara rampun kuasa laki tilok mikir cedog dia mah molor hayu asa jelema apa patung dibangusun wae buka salaki teh cek urang mah cedog dia mah bantuan-bantuan pamajikan udud sukan mah poe tiang listrik di bakuan gue kenyot nyetrum modal salah kitu cuma hirup oge Gusti tah diomongan salah kitu mah jedog di imah teu kaop imah impel kotor deui impel jeblok deui hese boga salah ki cokor ka bawah mah kamana-mana nyeker we hayo mari mah salat Jumat nyeker ari balik mah moal sendal coba salah milih salah kitu waktu itu mah nikah jeung RT Udin baheula. Masya kita kena usum-usuman. Ingat cek Allah na hadis qudsi ana Allah la ilaha illa ana. Paman lam yasbir alal barai wa lam yasbir alal namai wa la yatu bi qada'i fayatakadaban siwai. Kula pangeran eueuh pangeran saen kula cek Gusti Allah saha jalma anu teu sabar kana cocoba ti kula, teu syukur kana nikmat ti kula, teu ridho kana katantuan kaula, maka teangan pangeran saen kaula, tantangan ti Gusti Allah, maka jalma nu takwa mah lempeng be, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, maka ketenangannya akan berikan Allah akan Allah berikan jalan keluar. Kitu jelema anu takwa mah tenang be, teu boga santai, leumeupus goyah. Maka kadang-kadang pan riweuh bulan puasa jauh kene lebaran komo geus riweuh wae pan. Coba bapak meuli baju teh ti ayeuna nungtut bulan puasa malah leureus, mana lebaran mah jarore sabatur mending ti ayeuna menyapukeun imah nyinggung jam 7 jam 8 jam 9 kareta maju tepuguh pipikiran rek lebaran teu boga baju anu kitu aya nu takwa mah moal kitu biasa geulis aya naon Kang tahun ieu mah baju lebaran Kang lain sadid liman la bisa jadi lakinal id liman tu'atuhu tajid naon geulis lain hari raya yang hanya pakaiannya yang baru, tapi yang disebutkan hari raya itu ketakwaan yang baru, ketaatan yang baru, ketaatan yang bertambah. Hebat maneh menang ngapalkeun Kang Kitu di mana menang ngaji ti Kang Ki Deden sok aja rutinan panunggal minggu jeung lanceutna jeung rayina sok aja rutinan alus emang sok hadir sok
lah mana hadir majalkan sok di tukang. Rumah saya diharap mah era tegak seragam. Emang aya seragam gitu pengajian? Aya Kang. Sudah KMI. Tergaul saya masih hirupna. Ayeuna mah Kang geus gara raul KBG Majelis teh boga ciri khas masing-masing. Seragamnya rupa-rupa. Oh, salakina paru-paru teh. Rupa-rupa kumaha? Warnanya Kang berbeda-beda. Kue Senin koneng. Kue Salasa bodas. Kue Rebo hejo, kue Kamis tuntuna make lalawis, kue Jumat tengahna genat-genat, kue Sabtu abu-abu, ai baju masya hidang deui. Lamun dibajakeun mah era belegu. Era kunaon? Geus teu hayang ngaji. Kunaon? Teu sanggup belegu. Aya nu keki ka mama. Keki kumaha? Lamun ngaji teh sok ditempokeun beda bajuna teh salin. Emang batur salin Kang, batur mah ya Allah ya Rabbana salakina teh ngamodalan karena salah pamajikan teh aya aing teh ngamodalan sia mah ngamodalan melegu modalan kumaha ya pan Kang ampura ya kieu ge akan mun hayang naik derajat dukung neng maksudna atuh pirang barakang beli-belikeun cincin yang ngaji gimana ngaji mah make kitab ente belegu brutinan mah make cincin kumaha makena eta katingali belegu itu masa salaman tadi peberkeun leungeunna dadaramang dadayana damang terus dibares ku baturna kumaha cakur atuh kunaon make lewat geulangna rambeuy belegu malah aya jelema bolak-balik kumpul wae sugan teh sopan ai kitu aya nu ngagayat dina beheung naon kongkorong belegu ari masya aing mah hapur deui katingali belegu ari nu gablek duit mah ngaji ge pede diuk dihareup atuh kiai ngamodal salina mah dilepas tanpa beban ini masih ya? Tapi saya seri apa bangit menunggu era rek seri ya inget karena Bang Emok ayo nama kieu we Kang kunaon ngajadog sia di tukang kunaon neng rek ngadoa aminan kumaneh bisa ngadoa muridna Haji Sihab ya kitu kumaha lamun ngadoa yang dijabahkan kudu sungguh-sungguh dina mentana bukti kesungguhannya apa saya teteskan air mata cerik ngadoa teh kunaon kudu cerik budak teh minta dibagi cerik dibere tapi bener kumaha sangkan bisa cerik kudu ngarti kana doa nu dibaca supaya karasa robana hartina naon atina hartina naon panakang mah jelema bodoh teu bisa bahasa Arab kurang ku Sunda we ngadoa emang mana ngadoa ku bahasa Sunda rek bahasa naon ge Allah mah ngartieun nyahoan kana kahayang makhlukna daripada akang kunaon robana teu kahati ku sorangan dia tara ngomong wae atuh sia ge ngajak ngobrol wae belegug ayo Kang aminan neng sugan beres ngadoa hirup kurang berubah belegug jadi naon Pokemon ya mah urang mulai atuh ngomong wae siap Kang lakina di tukang pamajikanna di hareup cerit maratan langit waceak maratan jagat sasaduka nu agung nedakan nu makawasa ya Allah ya Rabbana kalau kena ngintip wah bener mewek tangga goda wae belegug amin wes ya mariweuh ayo gerak teruskeun ulangi deui ya Allah biar mah digoda ya Allah ya Rabb dipikir dibulak balik cek salakina yang takarak kan ngadoa kieu dipapai dirasa-rasa bener ya Allah abdi mah teu bohong rumah tangga Gusti Cibaula jeung manehna teh jelemana ieu ya salakina kula di bawah sia timimiti bobogohan nepi ka loba anak balangsak salakina najis aing amina oge yang ngadoa sia mah nyinggung kula belegu kayak gitu mah akhirnya neng mundur naon Kang pergantian pemain
maksudna ulah nu ngadoa dia nu amin. Aka bisa ngadoa tong salah aing kieu ge muridna Kiai Nurdin aing. Aka rek make bahasa Sunda mah moal aing mah Indonesia. Kunaon ka aing tos ulin di Jakarta. Tapi neng ulah dibawanya moal tenang. Asal amin cing bener. Oke. Ya salakina sarwa goblegna tengah peuting ngajerit maratan langit ngociak paratan jagat sasaduka nu agung nadadakan nu makawasa Tuhan penguasa jagat pemajikan nongkrong we aja ya aing amin ulah ya terimalah doaku ini cek pemajikan rek amin asa wauh berikan kasih yang ku cinta cek pamajikan asa dulu hajat tadi hidup yang penuh bahagia kalau zaman lain doa goblok eta mah dangdut aingnya masya hiji ka heuceul tapi mah wajah-wajah saroleha insya sok takwa dina keluarga apapun keadaan rumah tangga kita tetaplah harus berakhlak mulia akhlakul karimah akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah mereka nyatakan akhlak Nabi mah isin atuh ce urang mah arak sapoe teh muli dahar geus riweuh harapan rek perang wae hirup di dunia kalau cuma 3 hari 4 hari nggak makan diganjel patuangan make pasir dibungket ku kaosna supaya nama ganjel patuangan mah urang mah jauh tanah ka langit susah nakos Nabi mah jauh keneh urang mah bener teh dan begitu hebatnya baginda Rasul punten nu kadua orang teraskeun wal khadiminal ghaib orang yang bertakwa itu orang yang bisa mengendalikan hawa nafsuna memang ai makna lugawi khadiminal ghaib mah mareman ambekna ambek itu datangna tina hawa nafsu lain dihareupareman hawa nafsu mah tapi disetir diatur kurang karena dalam setiap jiwa manusia itu ada 2 pemimpin yang pertama roisuddin yang kedua roisun nafsi pemimpinina kehalusan nyatana agama iman ngaranna roisun nafsi pemimpinina kahayang nafsu hawa ngaranna naon sababna ieu roisuddin jeung roisun nafsi tidak akan pernah bersama-sama mereka tojaiyah Kang tapi insyaallah nu kuat keimananana nafsuna bakal bisa disetir punten ibadah. Dan maaf kadingan diceritakan ku guru simkuring pun lancetnya pangarsa Kang Kiai Deden nyarioskeun tentang ibadah sholat Masya Allah eta teh hasil isromi tapi jujur kulah yang nanya ke orang dia eta sholat sanget tah henteu jujur sanget tah henteu sanget padahal sholat tidak bermodal bener teh aya jadi mah sholat ditah mayar aya teh teu aya adapun koropak di masjid teh geus heug teu kae tapi kunaon loba jelema yang kurang antusias akan sholatna bener teh padahal ingat hirup di dunia teh hanya sementara awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah sedangkan yang pertama kali akan dipertanyakan hisab teh ku Allah jang urang teh naon sholatna heula singkah hade eta sholat para jamaah sadayana bahkan cek Allah na Al-Quran aqimis sholah innas sholata tanha anil faksya'i wal munkar adegan sholat sesungguhnya sholat bisa nyegah dina perbuatan keji perbuatan anu goreng atuh kunaon katingalina aang ieu jelema teh salat mah salat tapi jeung batur teu daekeun akur wae kunaon atuh kunaon salat mah salat tapi maksiat jalan wae lain salah salatna buah-buah urang can nyaho kana makna salat nu sabenerna naudzu panjenengan salat teh Masya Allah Allahu akbar sidak kesinu ku tunggal anak tinggalan buatan tinggal anak dangulan buatan dangu ngerti henteu sarua aing oge henteu eta nyimpen leungeun dina beuteung ngaranna sidak teh bahasa Sunda sidak jengkep sidak hatina sing nepi ka beunang nepi beunang naonna nyekelanana
nyekel naon awakna awak saha awak kurang sorangan kunaon sabab lamun salat nyekel awak batur teu sah salatna sok jajal aja salat Allahu akbar kan awak mah teh dibabukeun naon nyekel awak aing cekel awak sorang maksudna naon hirup teh ulah sok loba ngukur batur ngukur badan sapujur daripada ngukur batur mending ngukur diri urang sorang aya naon jeung aya saha diri urang teh urang mah kadang-kadang kagorengan batu leutik sagede seureum kadeuleu tapi kagorengan sorangan itu sagede kabot teu kadeuleu benar tah henteu maka di dieu konsepna ibu jamaah ana dangulan boten dangu lamun anu kadenge ulah sok didenge ulah sok ngadenge aya lain dengeunana kaziminal ghaid kendalikeun hawa nafsu wa'mur ahlaka bis shalah dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat washabir alaiha dan sabarlah dalam mengerjakannya kunaon kudu sabar dina migawena tong keung biakeun harta banda tong keung biakeun hardunya naon sababna cek Allah la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka kami tidak minta rizki terhadap kalian tapi kami nu ngarizkian ka aranjeun sadayana maka naon dikhawatirkeun perkara dunia mah pan kitu cekolot baheula oge arek kugulepet nyawa akang ibu tisuk meletuk berang meletak sore meletek penting meletik tak tituk tek usik usaha gawe teureun-eureun maaf rizki sudah tertakar tidak akan pernah kitu cokolot baheula mah milih muapa hili bab jamaah muapa ala Allah geus diatur tirituna bos agung anu bager bos agung geus nyawer encan geus apa encan lamun encan ditungguan ku aing nepi ka isuk oge bos agung anu mana bisi bos agung era kaharep sorangan baturan ku bos ueng bos ueng anu atuh bisi era kene mah bos ueng baturan ku abang kemed anu mana abang kemed anu kasep anu bager bos kemed anu mana eta anu kabeh meureunana masya geningan geus diatur ti dituna rizki milik ti Gusti Allah geus moal pahili euceut tinggal supir angkot na beun we nyinagaan nungguan panung sajam dia kudu 8 bungkus telekeun aya penumpang mangkat we datang angkot nganya coleh penumpang asuh nu cek urang mah tungguan sakedeung deui teh bisa kitu dan rizkina jatah angkot anu se maksudna kumaha ayo ibadah mah wastabir ala sing sabar memang kiai ngomongkeun bab ibadah teu sabar loba banyak buan mau ibu-ibu mun rek ibadah disamper kudu rek kondangan nyerek khusus salat Allahu akbar pakai baju mana pasenen koneng gini selain palit Allahu akbar anu bodas sami Allahu liman hamidah aya amplop aya kene Allah ya aya tilu sikide Allahu akbar anu kieu duit aya salat urang harares coba sabar dina ibadah mau kadang-kadang gedeng deui Rajab Saban Ramadan jarang bisa kadiminal ghaib mengendalikan hawa nafsu datang ka tarawih imam dipilih imam naon aduh hayam perung dah lila saya mah kotok perung lila Allahu akbar ibu-ibu beres subuh ya tarawih Bismillahirrahmanirrahim bapak-bapak dulu gila ieu mah dakwah eta batur salat arudud we luar masjid datang RT jeung kenal ka biasa nungguan Fatihah kan beres kitu Kak can kada ieu kana wudu
Getila bae kalah siap tayar teh heula barang arti asup Fatihah beres ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin guak teh nu ngaroko paehan gerampung kabeh nu ngaroko asal-asal teh beres Bismillahirrahmanirrahim Yasin Yasin mua sahur aing ku ayeuna di demo pokoknya mah eta masjid Jami Ar-Rahman ibu-ibu isu-isu ganti imam pembaca Yasin kecok DKM teh ulah waka gonta ganti bu garonya kecok ketua DKM tungguan heula ulah waka ganti keneh heula anan aya bapak naon tatusan bapak Cecep apa bohong oke heula we isukan sekali dia mah Yasin moal ke diumumkeun ku panitia ku DKM bu anar bae diumumkeun jamaah Masjid Jami Ar-Rahman insyaallah penting wayahna diantos tarawih di Masjid Jami Ar-Rahman imamna geus nyarios ka abdi moal maca Yasin lamun imam keukeun maca Yasin urang kunci di luar ka imam malam kadua imam nganeng wah aing mun Yasin dikunci batur sholat tarawih semangat dah moal Yasin aya nu duaan si besti di duaan bae sih baca tarawih kan nyamuah kumaha nya aing ragu-ragu kunaon sieun Yasin aing ka ditu puasa kunaon atau aing sahur jam genep sing nyatu eta mah sarapan lain sahur jam genep atau aing tarawih beres jam 5 terus kumaha ceuk geus mikirna di dieu Yasin wah besok aya nu kitu eta duduaan we kemana-mana besti sebutna ge padahal mun mengaji model kieu ulah jeung besti tara euceug tara husu kumaha oge diajak makhluk yang ku hadro nu maca-maca nu ngabesti jeung besti ngobrol deh aya Nabi salam alaika datang bestina ya Rasul assalamualaikum salam dan namun ada wasukan teh saha alaika suka teh mau ngaji ya ini disabar eueuh ku aing salam aing mangkati heula suka teh seti heula tadi alaika terus ke sinarion ngaji sholawat panjang ngaji rojaban tunggu non bedana ngaji jeung rajab alai kabeda lah raja pemenang berkat ngaji matara ya Nabi cie baju anyar deui salam menang hutang deposit alai kapadua aing alisani bayar ya Rasul geuning cincin sia eueuh hiji ka mana salam dijual ku salaki aing alai pajanon salaki sia ngajual cincin ya aduh biasa moda jang mancing salam alai kamu mulai ngomongkan batur salawat dulu mah itu cuma karak datang tuh mana tuh karak datang alai kada mana itu tuh ya Nabi ulah kusungut tuh kaduluan salam itu tuh jumlah ka mana ka dieu alai ka eucul dek ngaji debat manehna ya Rasul mah nama sok nyokot snack genep salam kadang-kadang berkat ilu ku sorangan alai ka geus kitu awakna boketek najis aing gitu kita malam kedua si besti duaan hadapan bedu baca sholat mah kayak hula Yasin mah malam kedua Allahu Akbar pondok ayeuna kamar mah pot ayo baca sholat kayak hula Yasin mah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin cek mana Yasin dengekeun ngomong wae Bismillahirrahmanirrahim idza waqa'atil waqi'ah baca waqi'ah tak bisa deui nang kunaon waqi'ah dulurna Yasin subuh deui wae urusanana ieu ayeuna mah ye besi nu duaan poe katilu pindah masjid ka lembur tetangga sing horeng si mana horeng eta imam poe katilu jadwal pindah ka masjid eta kapanggih deui jeung jelema eta hilang Masya ulah yang nanya orang dia resep imam ganjang apa imam lila kabeh sarua dakati minal ghaib hese ngendalikeun hawa naf tapi itu masalah Imam Ghazali memperbolehkan kalau cepat mau menjadikan engkau terjaga dalam kehusuan silahkan itu masalah daripada dilila-lila orang terhusu sholat Jumat imam maca sholat al-jumu'ah pandaipuh eta teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin imam maca surah urang maca fatihah
Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim. Mau beres Fatihah, ieu panjang kene. Yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nu teu bisa maca nuturkeun imam, lamun geus beres Fatihah tuturkeun bacaan imam tapi ulah kadeng supaya ngajaga kahusu. Ngan imamna hese, ayeuna lieur macana aing. Geus gila eta, aja punya ayatnya. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannaw mauta in kuntum shadiqin. Eta mah musyun. Sok manten aing gawe. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Bacaan mading baca. Pemasukan masjid bulan Januari 25 juta, pengeluaran bulan Desember 20 tilu 25 jeung 23 tanya ngikut 25 jeung 23 baraha tong ngomong ke surat mah batal cek ka tilu untung aing teu niluan atuh batal sia tiluanana di dieu mantak ulah lila teuing jang menjaga kehusunan mun gancang make atur aya syarat salat, aya rukuna salat, rukun salat aya 17 bagi tilu qalbi qauli fi'li kudu bener nu tilu ieu rek digancangkeun ge mangga nganu tilu ieu diperhatikeun qalbi hate dina hate niat niatna aya hiji nu kadua mana qauli ucapan aya baraha ieu bijaan 5 takbiratul maca Fatihah maca tahiyat maca salat maca salam kabarakatuh anu katiluna rukun bangsa pagawean sisana ya baraha 11 kudu bener rek bae gancangkeun maca Fatihah wasolkeun Allahu akbar hiji wasul kulit diwasolkeun kabeh lamun kuat napasna mun kieu obi pasti kuat qori mana mah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal kuat aing mah patani ngomong aing main qori aku mau ngabela diri aing mah. Mun teu kuat bagi tilu, Fatihah itu terbagi 3 bagian ayat, 1 tahmidiyah, 2 wa'idiyah, yang ketiga ayat doa. Mana tahmidiyah? Bismillah nepi ka maliki yaumid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. 2 wa'idiyah ngan saayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3 ayat doa. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masa kitu ge sedang gancang. Mun uing sakitu wayana jam 7 mulai jam 8 bubar sajam 20 tilu rokan jadi 2 tilu pas 11 sarua jeung pula teu nanaon rek 11 ge mangga urang saya jaga ukhuwah Islamiyah dulu sesama umat beragama masalah cabang agama mantong pasea ngoriweuh wae lain cenanya di kampung Cisalak mun tarawih teh 2 tilu NU berat cenah di perumahan mah 11 Muhammadiyah ai maneh aing mah tarawih atuh eta babuk mah pasti tarawih Pengguru Parsea ngaranna ge atuh da ormas Islam teh besar dan banyak cabangna. Terbesar adalah Nahdlatul Ulama NU, aya NU, aya MD Muhammadiyah, aya Persis, aya Persib, Persija, bola eta mah sejuta dinya nyambungan sateuceul ngomong teh nya. Tong kudu Pasea mun rek gancangnya, gancang sakitu sedang jam 8 beres lah. Di tarawih mulai jam 7 lewat 3 bubar. Nyalabatan muda bangsat imamna oge. Masna Muhammad atuh imam ge katantang nang tuh Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bisatulakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Sami Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bisatulakum Allahu akbar. Sami Allah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slow way. Ya Allah.
Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahu akbar. Sami Allah, 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 Allah. Ini geus hudang saurang jana. Marek hudang moal. Aing mah nungguan di handap. Aing teu kaduga budak-budak Imam Edan. Aing ruku imam sujud. Aing sujud imam nangtung. Mending dipegat ku aing dihandap. Imam setan. Beres tarawih aing nyeri awak. Uga poe aing bulan puasa diurut 30.000. Atuh lebaran teh balangsa gara-gara imam. Beres tarawih aki-aki arutah. Mbah kunaon mabok tarawih. Ulah gancang-gancang teu. Naon da teh jelas ruksak bacaanana. Batur mas sallu ala Muhammad sallu alaihi. Sallu sunatan minat talu'ataini jami'atan rahimakumullah. La ilaha illallah. Kena slow way. Dia anu teu slow mah guys. Batur ma'at tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibat. Hiu. Macam naon hiu hantepu. Masya. Maka jaga kesabaran orang ulah gancang-gancang teh. Tak imam oge kudu dipilih dong yang mengerti dalam keadaan makmumna. Pan makmum teh sarua kan aya KPU kepala penuh uban. Jadi manusia-manusia metik. Jadi metik teh huntuan. Jadi metik teh. Jadi huntuan gitu bener. Aya remaja masa kolot, aya remaja, aya budak, beda rasanya. Maka saimbang ke. Tapi tetap pilihan imam yang terbaik temenang. Satungtung aya imam nu fasihat temenang make anu cacat bacaanana. Punten ieu kenyontohan pikih. Mau ngomong ge ngirung jadi imam. Nyek nyuk aku. Noloh kan saya, noloh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Eta Fatihah yang mangmiin segala coba. Iya anak munwa iya anak nainu nina iqalul mu'taqin iqalul ladina siratal ladina iqalul ladina siratal ladina iqalul ladina. Maneh nu tolol sia tadi keneh. Batur sirotol si tolol. Maaf cenah kiai anu di dia anu kahina binang maaf wallahi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu ciptaan Allah yang paling sempurna. Jadi kula mah keur ngabahas fikih lain keur ngabahas pribadina manusia. Ai keur ngabahas fikih mah kudu jelaskeun. Mana nu contoh jelema nu bacana cacat. Kan tadi dicontohan. Bukan berarti Anda tidak baik. Anda itu sangat luar biasa. Allah berikan Anda spesial. Naon sababna dibikeun ka anjeun berarti anjeun bisa sabar nanggulangi naon musibah cobaan ujian ti Gusti Allah. Tapi ieu mah keur ngaji fikih. Kos Kang Kiai Haji Deden, Kang Kiai Syihab eta lamun ngabahas bab najis. Najis kabagi tilu, hiji muhafafah, dua mutawasitoh, tilu mughaladzah. Numpang berat-beratna najis mugola. Najis naon cenah mughaladzah teh? Najis anjing jeung bagong. Nu kasar eta kiai. Lamun nyebut anjing bagong ka jelema keur ngobrol eta kas. Lamun keur nyurah kitab mah bagus supaya jelema. Coba sok kusin kuring disilokakeun. Najis naon cenah anu jadi bang berat-berat teh najis guguk jeung najis depan guguk teh anjing ngagerong nyegrok teh bagong babi akhirnya salah paham balik ngaji salakina keur hees oh iya mugo lagi teh salaki aing dua cenah nu katilu geus sajam leuwih terus anjir geus 12:30 guys. Aja aing mah jamana kuat mangi kuat insya maaf kerletnya maafkan saya malam Jumat ini kayaknya libur dulu biar luar ngecas aing teh ayeuna panitia miksa ka aing ngecas HP ngan teu dibawa casana terus HS tadi masya. Nu katilu wal afina anin nas, orang yang bertakwa itu afina anin nas, mau memaafkan kesalahan orang lain jeung daek minta hampura di mana anjeunna anu
hirupna silih hampuraan. Nu kaopat walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Orang yang bertakwa ialah orang yang bukan orang yang tak pernah berbuat dosa, tapi idza fa'alu fahisyah, di mana anjeunna nyen dosa, aw dzalamu anfusahum atau zalim kana dirina, dzakarullah, mereka akan mengingat Allah. Taubat ka Gusti Allah, tubu taubatan nasuha, taubat dalam taubat yang sesungguh-sungguhnya. Mudah-mudahan beres dari acara kurang bisa ningkatin iman takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal. Pokoknya sapanon cara nasapakan bobot panah di mangkara juga kurang ninggal ketika kamu kemang beri seban sari-sari. Benar datang nanti Allah lepas taburan sim kuring hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.